Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kiwari Mang Didi atuh baris neruskeun hanca carita dina judul carita Jawara ti Kuburan karangan Kiriksa. Nu ayeuna baris ditarata sebagian anu ka-16. Sumangga para pamirsa kiwari urang puseureun perhatian urang kana jujutan carita Jawara ti Kuburan. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina bagian ke-15 hanca poe kamari. Pedaran Mang Didi kebegat wanci dina mangsa nabadarikeun kaayaan 3 wanoja sakembaran tenepi mojang sakembaran nu harita nulungan si Edrod anu ngaguling dina jurang telonya walatan dibeperik nyatana kujang banara. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana kaayaan alam ti beurang di wewengkon pagunungan. Manuk-manuk recet di sarada patembalan jeung baturna mapaesan kaayaan alam harita di hiji pasir atanapi pagunungan. Breh aya 3 tangtungan wanoja laluncatan ting sariet nulungan hiji tangtungan jalma nu katalah si Edrod. Malah teh kungsi lela oge geus digolerkeun eta si Edrod teh dina taneuh. Teu eling keneh jiga nama si Edrod teh atuh pok mila. Bari neutrip ka lanceukna anu katalah tina tumanya. Saha ieu teh, Cek? Cenah. Ceuk mila ngamitian ngomong. Bari jeung neutrip deh kalanceukna sarta ngareret ka si Edrod anu madi getih jeung taneuh. Coge tuh wawu itu tapi teu kudu susah sok darada sok bajuna. Lamun murid nini guru tangtu aya tanda-tandana sok. Jawab si Cika alias Tina bari jeung nunjuk kana awak si Edrod. Mangga Cek. Jawabna atuh mila pondok. Kituna teh bari jeung ngalaksanakeun parentah lanceukna terus ngodokan saku baju si Edrod. Anak gorehel teh manggih batu ali. Tetela nu tiluan geus pada apal pisan kana eta tanda. Atuh pok lanceukna nyatana Tina ngomong deui. Tetela si Edrod itu. Untung urang kaburuin itu. Lamun henteu, si Edrod bakal hancur ti beubeut kana batu nu sareukeut. Sok beungkeun gina. Engke lamun geus eling urang tanya. Cek Tina marentah kasih bungsu nyatana gina. Pok gina ngajawab giat pisan. Mangga Cek. Jawab na gina bari giap kena dada si Edrod tetela aya keneh keketegan jantung. Ngan geus lemah pisan. Sanggeus kitu ku siwal atuh gina teh ngaluarkeun bungkusan leutik tina sakuna. Terus atuh diasongkeun kana liang irungna si Edrod. Teu lila berkes si Edrod bersin kulisik lalaunan nu tiluan tingarenghap narik napas panjang. Ari si bungsu nyatana gina geus ngabaku jigana sabab katara jiga geus ahli dina ngubaran anu teu eling. Heuleut sawatara waktu bray panun si Edrod beunta menilayu jiga anu ripuh pisan. Sangbis nempok si Edrod beunta, si Cikal nyatana Tina jeung mila nu panangah gek dariu gigireun si Edrod. Pok Tina nanya ka gina. Bisa ditanya acan gina? Kacan Cek. Keun cenah eling pisan. Jiga nama lalamutanana cen karumbul kabeh Cek. Si Edrod teh moal salatas tarung ya. Cek gina bari jeung ngareret kalanceukna. Geus kitu mah Cek tiluanana eueuh anu ngomong. Sararea nungguan si Edrod kalawan sabar.
Sanggis seliwat kira-kira 10 menit ti harita. Prakes deui si Ejrod bersin. Terus muringis jika nu ngarasa nyeri. Telila pok si Ejrod ngomong kitu ge lalaunan meh-mehan ti kadenge. Noman nada menisan aduh. Awas ya banara. Cek si Ejrod beri cungar cengir huntu ti pabarakat jika namah nahan kanyeri. Ari nutiluan barang ngadengi hiji ngaran teh meniting lalanjung. Terus silih reret, Pok Mila alias si bungsu ngomong. Banara, saha banara teh cek? Musuh si Ejrod gitu? Cek si bungsu bari ngareret kasih cikal, atuh Pok. Nu ditanya ngajawab. Pasti kena gitu teh. Tapi kayak sabar heula. Urang tanyakeun ka si Ejrod. Jawab si cikal bari jeung neuteup kana beungeut si Ejrod anu bias konias lir maye. Di mana ya? Si Ejrod ngomong deui lalaunan. Ari panon mah gular gerel kanu tiluan. Aya di pasir belang teh. Ari anjeun saha? Cek tina nyoba-nyoba nanya ka si Ejrod, manehna perlu katalangan ti si Ejrod. Ditanya kitu si Ejrod can waka ngajawab. Kalakah rumah jika nu capek. Sanggeus muringis kakara si Ejrod ngajawab pananyatina. Kunina Ejrod. Cek si Ejrod bari panuna mureleng kanu nanya. Sedangkeun si cikal alias Tina menikeun kabungahin Pok harita. Syukur atuh ari kitu mah. Tak enak kuring rek nanya ari banara teh saha? Geuning tadi anjeun nyebut ngaran banara. Sok jawab sing jujur. Bisi anjeun teh nyaho ulah teh si kembar tilu nu ngahajakeun neangan anjeun. Tina sakalian nerangkeun dirina. Maksudna masangkan si Ejrod ngarasa tenang hatena jeung bisa ngomong kelawan lancar. Sabab anu diperlukeunana oge keteranganana. Kamar tilu. Syukur kula bunga. Tembung jeung anjeun. Ari si banara teh dada kula panas. Cek si Ejrod ngomong nak regheureun heula bari jeung cungar cengir. Malah panona oge reupeurem jiga anu ngarasa keun kanyeri. Ari nu tiluan teh ngarenghap narik napas panjang. Tapi eueuh nu ngomong. Sanggeus sadalila Pok si Ejrod nuluykeun hanca omongan tadi. Manara teh anak nambah imung anu dipodaran ku kula jeung batur kula nu duaan. Manehna ngajak rek neangan kula jeung nini guru. Maksudna rek malas pati ka urang. Tapi hanya ka kula eleh ku manehna. Malah si Bira jeung adina ge si Boso geus paragat nyawana ku si Banara. Tah sak aduh. Sabar kula ya. Capek nyeri. Aduh. Cek si Ejrod bari jeung reupeurem deui. Atuh si cikal alias Tina jeung Gina panengah katut mila si bungsu gawena arunggut-unggutan tandana ngarti. Sanggeus si Ejrod katempo rada tenang Pok harita. Tina tumanya deui. Syukur Ejrod, anjeun geus ngadongengkeun geus nerangkeun ka kula. Jadi musuh teh ayeuna mah geus yakin ngan hanya ka kula can nyaho tak kasih banara teh. Tapi isuk jaga ning geto mah tangtu kapanggih. Saterusna, ari anjeun kungsi tepung jeung guru atau henteu? Tina nanya bari melong ka si Ejrod. Bener. Bener. Gura kungsi tepung. Malah mah diparentah kudu nuduhkeun jalan ka Kalapanunggal. Pikeun newak si Barati Bodai. Tapi
Anakna kula kepengat manten Kusi Banara. Aduh, dadang panas. Cek si Ejrod berjeng ti papereket nahan kanyeri. Beungit anu tadi pias rubah jadi semu biru. Bibir gentul semu garing. Sing sabar Ejrod. Sok sebutkeun jalan ka Kalapa Dunggal teh. Ngabelah kaler. Ngabelah kaler. Papayu pasir ieu. Ngemangi jalan gede. Ngan memang rada jauh. Moal tepi sapoe sapeting. Jangan we sorangan. Ulah moal bisa nganter. Aduh, ampun. Dada panas semuanya. Tobat panas kemar. Iya kula mah. Iya non Ejrod, heh? Cek Tina rada gugup sabab si Ejrod katara beki nipu. Pok si Ejrod ngajawab kitu dipegat-pegat. Kula teu kuat. Aduh panas sama palaskeun. Si Banara ulah dihirupan mutaran pe sanggupan dawa kemar. Sanggup Ejrod. Keun tanggung jawab kuring eta mah. Jawab Tina tegas pisan. Sanajan geus kawentar jawara nu taya ras-rasan oge Tina jeung baturna nu duaan alias adi-adina. Ari nempo kayaan si Ejrod gitu mah cipanuna teh burung ngarencrong. Ari si Ejrod pok deui harita. Yo guru. Kula bunga piloloyan kemar. Piloloyan. Si Ejrod cekleuh ngalipaskeun nyawa. Kula pesirahna ngulapes kagigir awakna ngalungsar jadi babatang. Sakenapan masih kembar anu tilu teting harurang tepuguh rampa. Panon maroroho kana layon si Ejrod anu ngajoprak semu kembung. Sabab bareuh uruti guling tina gawir teh. Kacapi jeung manuk. Sanggeusna rada lila si gembar tilu sadar. Jung si cikalnya tanah tina cengkat. Red kapanengah nu katelah gina. Jeung red deui Kamila alias si bungsu pok ngomong rada dumadedak. Milah gina. Zaman udara erek kurang cek lakah geus palastra. Jadi korban musuh urang. Taku kitu na ayeuna mah kapaksa urang teu beureun. Kudu indi tiluan. Kalayan kudu ngatog. Da teu nyaho jalan anu pasti. Adi mah yuk, urang ngagali kuburan. Si Ejrod urang kuburkeun. Ngan kade poho. Batu ali nu aya dina saku si Ejrod kudu dicokot heula. Pikeun disotorkeun ka nini guru. Yuk urang laksanakeun. Ayo ce. Gina jeung Mila harita keneh ngomong nyebut hayu meh bareng. Nya sanggeus kitu mah tol badi pamolah. Terus celuanana digarawe ngagalitan keur ngubur si Ejrod anu geus jadi layon. Tilu bedog nu paranyang brus-brus kadatan bangun hipu jeung babari. Atuh ngagalitan teh teu lila. Samemeh beurang kaganti ku alam peuting oge si Ejrod mah geus beres dikubur. Sanggeus sagalana kawilang tarap ti mebring atuh si kembar tilu arendit deui. Maksudna mah deuk neangan lembut nu katelah Kalapa Nunggal. Engke saterusna deuk nyang kalak nyerat manah. Bareng jeung arinditna nu tiluan raketeuk rakat itu reup kaayana alam jadi poe.
Mata poek gesumurup tonggeret disereang di sarada dipapaesan ku sora anjing pating cungungu. Malahan mah aya kadenge aya anjing ajag nu babaung. Jiga nu ngahaja ngajajapkeun tilu jalma jarahat anu deuk marek ngasa papadaning manusa. Manuk koreak jeung ungkut-ungkut rean di sarada. Estuning mata kelewang cicir cari cangkas patembalan. Malah sakapeung masok kadeng ni si raja leuweung anu gagauran estuning mata kukurayeun. Kasubri para wargi, urang Jojo ringkesna mangsa alam dina ieu carita. Urang kocapkeun geus 2 poe weh kaliwat. Si kembar tilu terus-terusan lumampah dengan lembur nu katelah kalapa nunggal. Unggal jalan anu kaparengan papanggih di jalan sok ditanya, dipentak kateranganana ngeunaan lembur kalapa nunggal. Kulantaran terus-terusan tatanya nya nu akhirna masih kembar tilu teh bisa tepi kan dijunjung. Malah dina hiji poe geus aya di sisi lembur kelapa nunggal. Reg atuh si kembar tilu teh areureuh heula terus tingkoloyong ka handapeun kang kakai anu kawilang ieu. Teu lila atuh. Mila ngamimitian ngomong, Cece, horeng babari genyangan yang lembur kelapa nunggal teh. Takara oge 2 poe katilu ayeuna geus kapanggih. Arek kumaha lampah saterusna urang teh, Ce? Mila ari teu beri nyusutan kesang anu ngucuret dina beheungna. Ari lanceukna nu katelah tina nya kitu deui atuh gina silih reret. Nyeh duana sariri teu lila pok atuh si Cika ngajawab. Ih, ari Mila. Piraku sakitu oge capek geus lihat tadi disebut babari. Neangan nepikeun ka 3 poe mah lain babari atuh. Tapi geus kaasup kana hese. Para nenek kitukeun bae lah, geus kapanggih ieu. Tang tu ayeuna mah moal salah deui. Nu disebut lembur kalapa nunggal teh nya ieu meureunan. Ari saterusna urang teh kudu mikir pikeun neangan pijalaneun supaya bisa nipu ka Malati Bodas. Cik sok malikir kadinya kudu kumaha carana. Hah? Cek si Cika bari jeung ngareret ka adi-adina. Leng atuh 2 adina pating haruleng. Lantaran can boga ilham. Sang Desra Dalila pok si panengah nya tenagina ngomong. Cetina, naon? Ari tadi cek tukang warung di paguron si Sutara teh cenah aya nu ngaran Banara. Hiji jajakan nu gandang tur sembada. Tapi sifatna sopan jeung handap asor. Nah Banara-banara nu aya di dieu teh sarua jeung Banara anu maehan si Ajrod atawa lain nya cenah. Cikina bari jeung nutup kalancikna. Leng atuh tina tengah uleng. Manehna mikiran hiji ngaran anu disebutan ku adina bieu. Malah ras inget kana ngaran anu sebut si Ejrod. Sanggeus Dalila pok tina harita. Keke heula. Jiga nama eta ngaran teh bisa dipake alat ku urang. Tapi urang kudu yakin heula ya. Nah Banara teh bener-bener muridna si Sutara atawa lain. Ulah seurting emutan atuh ce. Mending urang babaladogan we lah. Sogan we atuh aya nu keuna. Dari kudu nalungti ka paguron si Sutara malila. Pagawe lain pagawean enteng-enteng atuh. Gitu? Cek gina bangun anu hoream mikir. Kumaha maksud gina? Cik jelaskeun kalian atuh. Cek tina atuh berjeung rada karung. Lantaran encan ngartieun kana maksud adina nu katelah gina. Kieu ce. Urang teh sabisa-bisa kudu nangan hiji jelema. Terus ku urang parentah. Sangkan asup ka paguron si Sutara. Terus anu saterusna eta jalma titah supaya ngabejakeun jeung Banara menang kacelakaan kitu we. Ayeuna ge aya di hiji tempat kitu tah kulantaran gitu sugan jeung sugan we si Malati Bodas teh bakal kaluar sarta bakal luntat ti pagoron kitu maksud abdi mah ce. Ih, ari maneh dina kumaha lamun anu kaluar lain si Malati Bodas. Cek tina bari jeung neuteub ka gina. Pok si panengah harita ngajawab deui. Gampang atuh ce. Bejakeun we musuh Banara teh jelema gagah kitu.
Lamun lain ku si Malati Bodas moal talu. Tak ku jalan kitu tangtu. Si Malati Bodas bakal keluar kulila mah. Si Cikal kekeh can ngerasa yakin. Cece mah. Ulah lebatin ka hariwang atuh ce. Apaan ngaranna oge atuh babaledogan. Kumaha engke ba atuh? Cisok ce jawab heula. Tak satuju atawa teu? Cek gina bangun jengkel. Sabab lanceukna nyatana si Cikal tina loba pisan pananya jeung ke hariwang. Lamun kitu mah satuju atuh. Yuk, urang cobaan kitu ge. Sugan we aya hasilna. Tapi kudu kumaha neangan jelemana ieu. Cicing mah atuh jadi heula. Lamun aya jelema anu ngalewat, urang pegat, terus urang papatan. Lamun perlu bere duit sing loba teh. Dari nempo duit mah moal loba pikir jelema teh. Kitu we ce. Satuju teu? Tah, alus kitu mah. Bener kitu ge lah. Cek si Cikal alias dina bari jeung rada teret nempuan ka jalan. Sugan jeung sugan we aya jelema nu ngaliwat ka lebah dinya. Nya sanggeus kitu mah jeb tiluanana jararem teh. Dasar geus kitu kuduna teh kung selila lahar aya nu ngaliwat. Hiji lalaki anu umurna geus tengah tubuh. Manehna limpang salse pisan jigana matas di sawah atawa di kebon. Sanggeus tepi ka pelebah si kemar tilu gero atuh gina harita. Ngageroan eta bapa-bapa. Bapak, antosan cakedap. Abdi aya peryogi. Cek gina beri jengjung nangtung. Terus limpang lalaunan ngadeukeutan ka eta lalaki. Anu harita keur ngaraneg sarta ngalieu ka si kemar tilu. Ngaranna ge lalaki ngajan geus kolot ge ih. Nenjo anu aralus wetoweh we lok-lokan di korona. Pok lalaki ngajawab semu kaget. Allah, naya pikir sanaon neng. Mangga enak carioskeun. Cek eta lalaki bari jeung neuteub ka gina. Anu harita nyamperkeun terus atuh ningali kanu duaan. Dipikir-pikir bet sarua kereutan beungeutna teh. Hatur nuhun Bapak. Nanging kumaha? Periogina ge rada seueur Bapak. Kinten-kintena upami cali keula sakadap. Tiasan teu Pak? Cek gina menilantong ngomongna teh rengkuh tandaning hormat jiga nu heueuh. Atuh geus kitu mah eta lalaki teh teu loba dimikir geul maresep atuh deuketan jeung nu geulis. Koloyong ngadeuketan ka sing kemar tilu. Palahak pelohok ret ka ditu ret ka dieu. Meni sarua beungeutna kitu cek geurentes eta si bapa-bapa. Sabot kitu seleuneu atuh harita si Cikal. Cedengan Bapak saha Pak? Cek tina menit tereugeus da memang adatna kitu. Wasta emang mah pun alimin bade aya pikir sanaon neng. Cek eta jalma bari malong ka tina. Ret kitu kanu duaan deui keukeuh we. Eta lalaki anu katarah alimin teh teu ngarti eta beungeut meni sarua. Padahal mah memang sarua ge atuh da eta teh tilu tangtungan wanoja sakembaran. Pak Alimin, hatur nuhun atuh nya panya. Kieu maksud abdi teh Pak. Abdi teh kawitna ti tempat anu kalintang pisan tebihna. Dupi dongkap ka dieu teh ngahaja pisan Bapak. Maksudna beda milari paguron anu dipimpin ku Mama Sutara. Nanging saparantos dipilari saminggu lamina teu acan kapenak bae. Aku margi kitu Pak Alimin, abdi teh kalintang bingungna. Margi awak parantos carape, bakal parantos ipis, sedangkeun kapriogian kalintang pentingna. Seumun. Kulantaran kitu Bapak Alimin, manawi Bapak tiasa masihan terang ka abdi. Nah di mana atuh pagurona Mama Sutara teh? Dupi Bapak uninga atana pinter. Cek tina bari jeung neuteub ka Bapak Alimin. Manehna kapaksa ngabohong pikeun ngayakinkeun ka Alimin. Atuh Pak Alimin teh mending ngaranjung pok ngajawab deui. Heula neng. Dupi anu dipilari teh paguron naon? Paguron silat Bapak. Anu pernahna dilemur ka Lapanunggal. Oh, gampil acun atuh. Mangga atuh kupun emang dijajabkeun dah. Parantos cakat teh dieu mah. Oh, hatur nuhun Bapak. Nanging abdi teh isin bade ngadeuheusan ka Mama Sutara teh.
Margi abdi mah rumoh jami laib. Atuh saja bitik itu abdi mah mungkat titipan carios sungkul. Janten upami bapak kerasa nulungan ka abdi, pangdugikeun ka kersana ajengan, kumaha kerasa bapak? Cek tina bari jeung ngalengis. Pura-pura nu bingung ngarah dibikarunya ku Pak Alimin. Atuh Pak Alimin teh meuli colohok pok harita. Nah kumaha kitu Neng? Katitipan saur ti saha sareng kadah kasaha ngadugikeunana. Cek Pak Alimin bari jeung melong ka tina. Nempopolah Pak Alimin kitu tina menibungaheun pok harita. Ti hiji tangtongan jajaka kanggo ka hiji mojang. Dupi anu jajaka jenengan teh Banara. Dupi jenengan si mojang teh sok katalana mah Malati Bodas. Kitu saur Kang Banara teh. Kumaha tiasa nulungan ka abdi bapak? Cek tina bangun teu sabar. Ari Bapak Alimin cerwakan nyebut sanggup lah pok tumanya deui. Dupi carios anu kedah didugikeun teh naon Neng? Kieu bapak, saur jajaka nu jenengan Banara, anjeunna teh mundut senjata pitulung jalaran anjeunna mendak bahaya nuju ngalawanan hiji jalmi anu kalintang gagah rongkahna. Dupi ayeuna Banara teh ayana di Gunung Bengkok. Kitu sauna teh Pak. Kumaha kahartos? Cek tina bari melong ka Pak Alimin. Oh kitu nya teu aya pamenganana ari kanggo bapak mah. Nanging bili Neng Malati parantos naroskeun maksad teh ti saha-sahana. Pun bapak kenging wartos kumaha nyariosna Neng. Sareng deui saha nu jenengan Neng teh atuh? Cek Bapak Alimin bangun nu ngarasa kaget. Malah harita keneh hatena ngadadak ting sareset ting saredet. Pok tina harita. Gampi tuh Pak. Saurkeun we tinu ngalangkung we kitu. Da abdi oge pami teu hawatos mah moal ka dieu. Margi abdi oge gaduh kapriogean sanes Bapak. Oh kitu nya mah atuh Neng permios Neng. Cek Bapak Alimin bari ngaleos. Tapi dipegat kutina semua anu rusuh. Kakek heula Pak heula. Ieu kanggo meser bako atuh lumayan. Cek tina bari song mikeun duit dikepeukeun ka Pak Alimin. Mimitina mah Pak Alimin nolak. Tapi kulantaran setengah dipaksa atuhnya kapaksa we ditarima. Bes kitu mah leos Pak Alimin indit. Ninggalkeun si kembar tilu anu ting sarengeh serileutik. Baung anu ngarasa sugema. Sanggeusna Pak Alimin jauh gek tina diuk deui pok harita. Beres tadi adi. Kudu kumaha urang saterusna ye. Cik barantuan mikir gina, Mila. Cek tina bari ngareret ka adi-adina. Pok gina harita. Ada mah kieu cek. Kulantaran kasih Malati mah tugas aya anu ngabejaan. Urang mah tinggal nunggu we hasilna. Tapi ulah nemongkeun diri. Lamun bisa menyumput bari jeung ngalingakeun si Malati Bodas. Lamun si Malati Bodas geus kaluar, ku urang kudu dituturkeun ti kajauhan. Sarta talingakeun sakabeh gerak-gerikna. Kitu tah cek pamikir abdi mah cek. Cek gina alias panengah. Ngajukeun diusul jika nama utekna rada encer. Bener pisan gina. Yuk atuh orangnya rumput tuh di ditu tuh handapeun rumput cau. Sugana moal kaping kapanggih ku si Malati Bodas. Yuk atuh orang ini bisi si Malati datang manten. Cek tina berjeng jung nangtung pangheulana. Malah gina jeung Mila oge jung narangtung terus saleumpang muru kana panyumputanana. Telila atuh harita sanggeus tarepi kana dapuran cau ti luanana tingkat tayep kanu buni. Jeup teu kadenge nu ngomong. Si kembar tilu taki-taki nalingakeun Malati Bodas. Heuleut sawatara waktu di jalan aya nu leumpang hiji tantungan mojang dituturkeun ku dua lalaki. Horeng si mana horeng nyidat manah jeung si Radia katut Bapak Alimin. Barang geus tepi kaurut eureuna si kembar tilu reg atuh lat manah ngaradeg heula.
Red ka Pak Alimin pok nyerat mana sasaurang. Mang Alimin, di mana tadi patepang sareng anu tiluan teh? Geuning ayeuna kamarana nya? Cek nyerat mana bari jeung neuteub ka Pak Alimin. Tadi mah di dieu Neng, nanging duka kemarana ayeuna mah. Jawab Bapak Alimin bari jeung nunduk ka sisi jalan. Terus panona rada teret jiga aya beteangan. Ari nyerat mana pok harita. Hanya ka atuh bapak emang kamarana atuh aranjeunna teh nya. Eta kuring mah penasaran Kang Banara teh. Di mana anu sabenerna? Eta jelas atuh ari nganuduhkeun ka Gunung Bengkok Bungkul mah. Somoho nanging kumaha tuh Neng da. Teterang Mang oge. Madi teu kantos tataros deui pun Mang teh. Malah mah ditaroskeun jenenganana oge teu nyaurkeun anjeunna teh. Salajengna kumaha tuh Neng? Mangawe nyangakeun kan Neng ayeuna mah. Cek Mang Alimin bari jeung neuteub ka Ratmanah. Lang jerat manah mikir heula atuh cep sajongjongan mah jarempe. Malah si Radia gegek diuk dina batu. Sanggeus sadalila pok nyerat mana harita. Anu maki watu mangnya. Mang Alimin mah mangga bae gerah mulih deui nya. Ari abdi sareng pun Radia bade ngabujeun ka Gunung Bengkok. Bade milarian Kang Banara sing dugi ka penakna. Sawios dak ka mama mah parantos nyuhungkeun widi. Tak kitu Mang Alimin hatur nuhun nya. Sawangsuna Neng, beral atuh kumang didoakeun mugi-mugi we sing engah ka penak permios atuh Neng. Mangga. Jawabna nyerat manah bari jeung neuteub kana tonggongna Pak Alimin. Sakadapan mat colohok deh bangun bingung. Ari si Radia ngajejentul we nungguan parentah. Sadengkeun si kembar tilu harita teh meuni anteng nalingakeun nyerat manah ti kaanggangan berjing ngadadengikeun sakabeh omonganana. Tekung serila pok nyerat manah harita. Radia, Ran. Ieu urang ini teh lah. Bisinya Kang Banara pinanggi jeung Lara. Kurang teh kudu disusul sing kapanggih. Onyok semangga, abeng dengan baik. Jawabna si Radia bari jung nangtung. Malah geus kitu mah brawe paduduaan arindit. Nyerat manah lempang ti heula dituturkeun ku si Radia. Terus dicacapkeun ku paneuteub si kembar tilu. Sanggeus nyerat manah jauh si kembar tilu ting torojo tina dapuran tangkal jauh. Malah pok dina harita. Hasilnya cenah tetela anu tadi teh si Malati bodas tening. Malah jelas pisan kadimnya ku urang. Yen manehna teh wabuheun jeung si Banara. Ayeuna kudu kumaha urang teh ceuk? Ceuk si panengah beri ngareret kalancikna. Pok tina ngajawab bangun bunga. Gampang gina. Yuk, ayeuna mah urang tuturkeun teh kajawaban. Kada sing hati-hati bisi katempoan. Ku urang teh kudu digamahannya sabab geus yakin maneh tarek ngajugdug ka Gunung Bengkok. Tapi teh kudu nepi ka Gunung Bengkok. Nah, asal geus anggang di pelemburan weh. Urang serang serta urang cangkalak sakalian. Lamun lingas urang podaran we nu nasana. Saluyu jeung parentah ti nenek guru. Tah, kitu tugas urang mah. Kumaha geuna? Mila siap. Siap. Adi lanceuk nyebut sadudu jeung siap. Syukur atuh kitu mah. Ari mila kumaha ulang-ulang. Tina ngareret ka si bungsu. Satuju teh. Nangga turang mian. Jawabna mila bari jeung singkil. Beres. Yuk, urang ini. Cek Tina selaku komando jeung si Cikal. Leos ngaleos panggeulana dituturkeun ku dua adi-adina. Tilu jawara istri teh tingker nuturkeun nyerat manah jeung si Radia. Kalayan mawa hate anu gumbira pisan sabab pagaweanana henteu gaplah. Jama anu detangan teh kiwari geus kapanggih. Cag urang tuna lalampahan tina sabatur-batur atawa sadudulur. Ayeuna urang puseurkeun perhatian urang nyatana ka nyerat manah katut si Radia. 2 jam geus kaliwat. Nyerat manah anu lumampah jeung si Radia geus jareuh ti lembur kalapanggal. Sarta terus-terusan dituturkeun ku tilu pasang panon si kembar tilu. Beuki lila, beuki anggan, beuki jauh. Malah mangsa alam khususna mata poe oge harita teh geus manceran. Taneuh nu katincak karasa panasna meuni moreret.
jeung nareptet. Malah si Radia mah awakna geus juuh mandi kesang. Beungeut burahay bari beubeurem. Ambekanana reng hapranjung lantaran bakatku capek. Sadengkeun nyirat manah leumpangna teh meuni gancang atuh puguh we si Radia teh ripuh. Tapi teu bisa majar kumaha. Lantaran si Radia ngaromasakeun bawahan, si Radia ngiclih kue pandeuri beri jeung nahan kacape. Teu lila sanggeus tepi ka hiji pasir, reg nyirat manah eureun heula. Ret ka si Radia pok harita. Radia, mana capek teh henteu? Hantanan we. Capek maneh aduh. Duh pi Gunung Bengkok teh tebih keneh ti dieu. Duh. Mani parantos leuleus abi maneh. Jawabna si Radia harita teh. Ngomongna kitu tapi teu wani neuteup ka nyirat manah. Lakabrek diuk dina batu atuh nyirat manah oge kabawakeun. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana naon anu bakal kaban